Para wargi urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kileuksa para mitra ayeuna nincak bagian ka-25. Mangga atuh para mitra tos seueur para mitra dongeng nu padiangkat ku Mang Jaya. Mungkin oge para mitra kantos mitra ngadangukeun dongeng kapungkur keur jaman baheula kitu nya. Rampo Gerot di Ciharendong. Deuh eta para mitra anu memang para wargi sadaya eta teh nambah atanapi nyambung dugi ka Amran Ngambasagara Bayawati Marespati ya para wargi ta eta cuma eta carios-carios eta peran saya para wargi pilari we di playlist Mang Jaya official gitunya para wargi seueur kapungkur mana cenah dongeng sejena mangga buka we di playlistna para wargi buka seueur anu tos uninga seueur para mitra buka playlist para wargi si horeng juga sloba geuning dongeng Mang Jaya teh nya mangga mana anu seneng mangga dangukeun anu kirang seneng ada nyangakeun da kitu kaya da para wargi aduh henteu sadaya hebat para mitra da carios ge rupi-rupi pengarang seueur para mitra Mang Jaya kaleresan seueur ngagunakeun pengarang mangga atuh para mitra Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang dipaparin sehat dipaparin para mitra tanapi dipasihan yuswa anu barokah pikeun urang sadaya mangga atuh dongeng nu judulna Pancatunggal karangan Kileuksa dina bagian ka-25 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal. Ayeuna nincak bagian ka-25 ieu dongeng karangan Kileuksa. Mangga nyangakeun para mitra wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Para mitra kaum dangu mangga atuh para wargi sadaya dongeng parantos dugi kanalika harita Nyi Sutimah meunang pancen tugas di Mawiwit nyaeta pikeun mais bakatul teh para mitra nyieun pais bakatul. Atuh salajengna para wargi sadaya kumaha ieu mangkaning Nyi Sutimah teh melebetkeun parabun-parabun cenah teh kitu. Aduh ieu mah ngalebetan masalah-masalah nu nimbulkeun engke ka hareupna kumaha cenah para mitra mangga urang lajengkeun. Carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kileuksa dina bagian ka-25. Harita para mitra Nyi Sutimah tuluy nyarita. Kulantaran ditanya kumaha wiwit ngeunaan pais bakatul teh. Teu acan mana me sabungkus nanging nu ti payun mah tutung sabeula. Bilih moal kaanggo ku juragan istri, ceuk Sutimah tuluy nemongkeun pais bakatul. Anu memang ngahaja sina tutung sabeula. Aduh nah tuh balangah teuing Sutimah. Mangkaning juragan istri teh geus ngaeh wae palai pais bakatul. Nu sapaisan deui mana? Kada tutung deui. Mawiwit rada keheuleun sabab bisi katanyaan ku Partiwi. Hapunten Ma abdi rumaos lepat. Nu sapaisan deui mana? Mawiwit malikan deui pertanyaan. Dihawu keneh Ma kan tu nyai tos lami da. Buru-buru jahit atuh, bising tutung deui ke heugeuh deui kantina. Sutimah nurut paisan dijahit. Tetela ieu mah alus meuni peungkeur semu koneng tuluy diwadahan kana piring beling. Dibikeun ka Mawiwit sina dihaturkeun ka dunungan. Mana nu tutungna Sutimah? Ieu Ma, Sutimah nemongkeun nu tutung. Kadiekeun kabeh sabab juragan istri teh geus nyahoeun. Yen baik bakatul teh 2 paisan. Ulah hayang maneh mah pamali barina ge. Mawiwit ngajewang pais bakatul nu tutung sabeula dihijikeun kana piring. Leos ka tengah imah bari nangeui piring nu dieusi ku pais bakatul. Barang serong ka jero Nyi Partiwi keur ngabaheuhai bari ngabulaeh nyeupa. Panon melong kaluar nganteur lamunan, katempona senang pisan sabab geus taya kakurang hayang naon ge karinita. Juragan ieu pais bakatul parantos asak nanging mugi teu janten benu margi papaisan teh tutung sabeulah kenging Sutimah. Keun wae tutung ge bilah sok ngeunah seungit cap kadiekeun atuh kuring hayang gerak kop. Nyi Partiwi nampanan piring nu dieusi pais bakatul. Caina palai nu herang tapi cain teh. Nu herang bi tapi hayang nu haneut. Mangga juragan. Mawiwit nyayagikeun cai herang keur Partiwi. Sanggeus beres pagawean leos deui ka dapur rek nuluykeun pagawean di dapur. Datang-datang ngagelendeng ka Sutimah pedah mais bakatul teu bener.
Tapi Nyi Sutimah teu nyeri hate da memang dihaja sina tutung. Ari Nyi Partiwi harita nginum heula 2 regot. Kop kana pais bakatu nu alus dialak ilik di lapisan. Tapi ukur dicekelan teu diasaan-asaan acan. Kop kanu tutung sabelah bet dumadakan kabita kunu tutung mah. Tuluy dipotongkeun amdi dahar karasa nikmat jeung seungit nepi ka beak sapaisan. Nuhun Gusti. Aya kahayang teh teu boleh kacumponan boga pagawe gareten boga salakinya ahan. Asa nikmat pais bakatul teh mah. Muncan sebeuh dibeakeun kabeh. Ceuk Nyi Partiwi bari melong kana pais bakatul nu make parabun. Tapi Nyi Partiwi geus seubeuh teu hayang ngadahar deui. Tuluy ngageroan mawiwit. Torojo mawiwit nyampeurkeun menerusuh bisi dunungan aya kapalaya anu sejen. Tapi lain kitu Nyi Parti mah mikeun deui pais bakatul sesana da teu dibeakeun kabeh. Kuring mah geus wareg bi moal hayang deui sapaisan deui mah bagikeun ka dapur. Ka urang dapur bisi gaaleun engke. Nuhun kitunya ka si Sutimah pais bakatul ngeunah katarima kitu ku kuringnya. Mamang juragan nanging nah nu saep teh nu tutung. Teu kunaon bat nu tutung nu ngeunah teh bi. Nuhun atuh ka anggo mah juragan. Mawiwit buru-buru ka dapur bari mawa pais bakatul. Barang jog ka dapur nanyakeun Sutimah, Sutimah eueuh di dapur sabab geus ngaleos muru kandang hayam rek marab. Iwak ka mana si Sutimah? Ceuk Mawiwit bari luak lieu nu ditanya teu buru-buru nemalan. Kalah rarat-reret heula neangan Sutimah. Ih na make bieu mah da bieu mah di dieu mah ka kandang hayam meureunan bade naon itu mah di Banduan ku juragan Sutimah teh kitu. Lain di Banduan malah mah dipuji pagaweanana. Dipuji kumaha nya mah apan pagawean teh koreng patut. Nya teh madak bingung. Nu kapake teh tuntung sabelah. Mun pihak sapaisan magarkeun teh ngeunah cenah tutung teh. Ceuk Mawiwit. Bari ngeuretan pais bakatul dibagikeun ka babaturanana. Nah make dikeuretan mah keur saha teh? Juragan istri mah tos wargeun cenah saurna teh ieu mah bagikeun bae kanu di dapur. Kopi si maneh hayang ti heula milih sakeureut. Ceuk Mawiwit bari nyodorkeun pais bakatul ka Nyi Iwak. Kop nyokot sakeureut bari nyarita deui. Nya puguh hayang mah da tadi ge geus kumetap kabita waas. Ku seungitna waas ku ieu kasapna deuh. Geura urang asaan. Nyi Iwak teu mikir ka babaturan calebak ngadahar pais bakatul meuni cacamuilan. Ari Mawiwit can waka ngadahar da boga keneh pagawean hayang sase. Ngeunahnya Iwak karasa kalapana. Raos mah meuni seungit jeung cakial ah. Hanya kala kurang lemut. Karasa keneh kasapna. Engke deui mah munyeun sing apik. Lah babak yang ngarah lemut pisan. Nyi Iwak bangun nikmateun ngadahar pais bakatul tapi harita keneh. Sirahna karasa rieul angeun murel jeung sarembal letah retep kawas nu ngadahar taleus bolang. Mak nah ieu teh kieu. Nyi Iwak ngusapan bibirna. Beungeut ngadak-ngadak pias panon burial buncelik bru nyeuh kana palupuh awak nyebret panas. Ae kunaon maneh teh Iwak teu pupuguh kikituan. Mawiwit reuwaseun gancang muru ka Nyi Iwak ari dirampa. Awakna panas puguh we Mawiwit reuwas tuluy ngageroan baturna nu keur digarawe. Atuh pating torojol bangun rusuh naranyakeun ka Mawiwit. Bawa si Iwak ka kamar golerkeun dina kasur. Kunaon atunya ida budak teh? Da kami mah teu ngarti lah. Cek Mawiwit rampang reumpeng kaweur nu aya. Nu gering dadak-dadakan tetela baruang Sutimah matih jeung babari terap. Estu kontan saharita ngan hanjaka salah alamat. Harita oge Nyi Sutimah milu nulungan manehna api-api reuwas jeung kaweur. Uyup ayap teu puguh cabak reuwas pacampur jeung heran. Sabab nu keuna ku panyakit jeunan manehna teh bet babaturanana. Sutimah nyokot saya haneut jeung sapu tangan. Kanggo naon, Mak? Sutimah olohok niron-reonu boloho taya kanyaho panon bolotot. Keur ngompresi Iwak ieu karunya ieu awakna meuni panas jebret ieu. Buru-buru Sutimah. Nu dititah gancang ka dapur. Kop kana cai haneut diwadahan kana rantang. Tuluy dibawa ka kamar. Mawiwit jeung baturna ngariung teu puguh dan nulungan anu mah teu bisa. Sedengkeun Nyi Iwak calangap bari buncelik kawas anu kabeureuyan ditanya teu daek nembalan. Ci caina mak manganyangakeun. Cing urang kompres susuganan panasna turun. Mawiwit nyeuceuhan tarang Nyi Iwak. Nu sejen ngarancetan suku jeung leungeun. Sutimah ge pipilueun bari ngupat dina hatena. Heran aing mah nyana baruang teh batkeun ka Ceu Iwak. Naon sababna make bisa kieu? Kumaha si Partiwi? Geus mimiti aya pikiraneun ieu. Kitu gerentesna tuluy ngalieu ka lawang kamar. Susuganan aya Partiwi kadinya tapi teu lolo lantaran harita Partiwi keur diajar ngarenda di hareup. Jauh ti rohangan dapur.
Lila-lila mawiwit ngerasa gempeur sabab nyi iwak teu aya parobahanana. Panas tetep nyongka beungeut tamah panas, panon semu geuneuk, sungut calangap wae letah ngagedean. Iwak kunaon atuh nu karasa teh nyai, cing caritakeun ka emak. Mau ditanya teu ngareret-reret acan teu bisa leun ngomong. Sabab letah jadi heuras, sarerea jadi gempeur teu puguh cabak. Kunaon mimitina teh mana bet jadi kieu? Sutimah nanya bari mencetan suku si iwak. Mage heran sabab tas ngadahar Pais Bakatul jadi kieu. Pais Bakatul. Make jadi kieu mah nya aya naonan atuh? Teuing atuh mage bingung ieu teh puguh. Perang siang Bakatul nu jadi mata penyakit ya. Cing teh juragan istri bisi sarua jiga anu kieu. Kami mau melang ya. Mawiwit kakara inget kadunungan. Nu tas ngadahar Pais Bakatul leos saurang kahareup. Nempo dununganana kasampak nyipar tiwi keur jongjon ngarena. Teu mata kariwang. Nempo tengah ganggu buru-buru balik di kapawon ngabejaan ka Mawiwit. Datuna naon juragan istri mah nuju linggih di payun. Panona Dariana ker. Hatena bunga sabab dunungan teu kieu-kieu. Nu sejen milu bunga Iwati Sutimah nu hatena medenghel keheul jeung haneueul. Abdi mah teu ngahartos mana Pais Bakatul make dituang ku Ceu Iwak. Na teu cios kanggo juragan teh, ceuk Nyi Sutimah api-api heran. Lain teh tulus tapi teu seep ku juragan mah. Seep sapaisan, sesana dibikeun ka urang. Tu di dapur geus dikeuretan. Kumaha jadi pisah-pisah manjing sakeureut sewang. Kulantaran Nyi Iwak aya di dinya maneh dititah ngadahar ti heula ku emak. Tapi kieu jadina kunaon atuh nya? Palang siang nyaan gara-gara tuang Bakatul mah. Sutimah nuding ka Bakatul, memang nya kumanehna ge di parabunan. Teu percaya sabab juragan mah teu rumaon. Biung penasaran cik urang tinggal Bakatulna aya naon nya. Sutimah ngaleos ka dapur dituturkeun ku baturna duaan. Barang serog tiluan olohok sabab Pais Bakatul karisa keureut deui. Kitu oge keur dihanca ku si Mawat. Ucing kamemet Surajaya, Sutimah teu ngomong deui ukur neuteub ka eta ucing. Malah akhirna masararea balik deui ka kamar nyampeurkeun ka nu keur gering. Mana Bakatulna Sutimah? Seep ku si Mawat mah. Beak. Nah diantep wae atuh. Mawiwit keheuleun. Margi kantun sakeureut deui nuju digegelan. Da ongko ucing lagi kagungan juragan bilih nyeuseul we digebah teh. Ceuk Nyi Sutimah teu riuk-riuk. Padahal hatena bunga sabab Bakatul moal kadahar deui ku jalma. Banyak kajeun ari kitu mangan kade bisi aya kadaharanan sejen. Jung ka dapur deui saware. Tunggu adi ditu bisi ucing ngacak dahareun. Keun bae nu geuring mah ku kami rek ditungguan heula. Anak buah Mawiwit pating laleos ka dapur sarerea ngarasa heran sabab penyakit Nyi Iwak datangna dadak-dadakan. Teu puguh mimitina tapi sarerea condong kana Pais Bakatul. Yen eta nu jadi sababna malah mah sanggeus aya di dapur. Tilu awewe ngobrol nu hiji Sutimah, nu dua Sarih jeung Saro. Sarih jeung Saro. Kuring mah banget ku herannya anaknya aya Bakatul mata keheuras kana leta. Bakatul naon atunya? Kitu mimitina ceuk Sari. Memang teu kahati sabab nu nutuan ge pan kuring apaan. Bakatul biasa teu aya nu matak jadi kasakit. Tapi bet jadi kitunya. Wabaya nu murulukan ieu. Tema Saroh red ka Sutimah. Sutimah asa kasindiran sabab nupang padeurina ngurus Bakatul teh manehna. Gancang nempas ngabela diri. Aceuk, leres pisan eta kasauran teh. Mungkin we si Bakatul teh nu murulukan nanging sanes abdi da abdi mah teu rumaos. Deui ceuk kitu nuding ka Sutimah karek sangkaan wungkul tapi lamun Sutimah boga sarua boga sangkaan kitu na kira-kirana saha nu murulakanana atuh cing Teguh. Nyi Saroh melong lah. Harita teh para mitra ngarasa penasaran. Teu bantu nuding abdi mah ceuk nganu jelas mah abdi mah teu rumaos margi upami abdi nu murulukan tangtos juragan istri bakal sami kitu. Pan ieu mah Ceu Iwak wungkul nu teu damang teh janten Bakatul teh teu sadayana racunan. Nya mun teu sadayana tangtu aya sabagian nu mana nu racunan. Nu dituang ku Ceu Iwak. Nya bener tapi make racunan saware. Saha nu ngamparan racunnya kana ieu Bakatul teh. Nyi Saroh tuluy nyedak-nyedak sabab manehna ngarasa heran. Bat aya Bakatul matak jadi kasaki. Kumargi datangna ti juragan istri tangtos we naroskeun ge kedah ka anjeunna. Nah saha nu ngaracunan eta Bakatul margi nu dituang ku anjeunna teh teu naon-naon apaan. Sutimah kalah mulak-malik omongan nu maksudna ditujukeun ka Partiwi ngan teu wani tongmong. Mun kitu mah Sutimah teh curiga ka juragan istri meureun nya. Ih, ampun paralun aceuk abdi mah teu wantun kitu. Jep-jempe para mitra tiluan bingung. Sarih jeung Saroh silih teuteub geus kitu mah terus digarawe nuluykeun hancan.
Ngan dina hatena timbul rupa-rupa pertanyaan kapangaruhan ku omongan Sutimah teh. Malah lila-lila mah jadi aya goreng pikiran. Boa nya dununganana geus ngaburan racun kana Bakatul, tapi di debat deui ku hate sorangan dumeh Nyi Partiwi eueuh cupat kana jahat. Salila aya di dinya can kungsi nganyerikeun pagawe, estunya ahan jeung patak pikayung-yuneun. Kocapkeun para warga nu gering harita teh kalah beuki parna. Awak panas beungeut dina pias jadi semu bulau gareunteul siga nu baal. Atuh mawiwit bingungeun cul anu gering ditinggalkeun telenyang lumpat nyamperkeun ka dununganana. Juragan punten we bibi teh ngaganggu sakedak. Aya naon bi meni rareuwas teuing. Partiwi ngareret bari olohok kaget nempo nudur datang rurusuhan. Tulungan juragan itu si iwak keur udur dadak-dadakan. Gering. Nyeri naon kitu bibi? Teu tiasa nyarios sareng salirana panas. Cing kuring hayang nyaho. Buanana ngagedig init ka tukang muru kanu keur ngagoler dina kasur. Barang gok Nyi Partiwi colohok bengong, kaget nempo nu gering ngadadak teh. Da tadi majag-jag waringkas, gek Nyi Partiwi calik gigireun nu gering. Tuluy ngarampaan suku jeung leungeun dipapain nepi kana tarang. Panas pisan bi meni nyebretnya. Sungguh juragan kedah kumaha atunya? Mawiwit bingung tapi regreg ari geus bebejak ka dununganna mah. Kumaha atunya bi mangka ningkang Surajaya teh keur teu aya, tapi coba bebejah heula ka Mang Kayim susuganan aya nu bisa ngubaran. Jung kita kanu di dapur Mang Kayim cenah ka dieu. Mangga juragan. Mawiwit gagancangan muru ka babaturanana. Tuluy nitah Nyi Sari sangkan nyusulan Mang Kayim. Teu lila para mitra Mang Kayim geus datang nyampeurkeun kanu gering teh. Aya naon ieu teh agan? Ieu nu gering Mang cing tulungan atuh nah kudu kumaha ngubaranana. Sabab geringna dadak-dadakan teu puguh mimitina. Cek Nyi Partiwi bari neuteub. Ari Mang Kayim ngahuleng semu heran. Mimitina mah tas ngadahar Bakatul yim teh. Mawiwit milu nyarita ngabejakeun kaayaan Nyi Iwak. Ngadahar Bakatul naon atuh? Biasa we Bakatul pare sawah, malah mah juragan ngenuang sapaisan. Tapi mata keran ieu juragan mah teu kuat kieu. Kumaha tuh agan abdi mah teu tiasa nulungan. Mang Kayim babari elehan. Cana naon geus nyebut teu sanggup. Mun mamang teu bisa coba nanyakeun ka barudak. Sanu bisa ngubaran cenah ka dieu ajeuna karunya ka Nyi Iwak. Partiwi keukeuh minta bantuan ka Mang Kayim. Leos Mang Kayim ini trek nanyakeun ka anak buahna sugan aya nu bisa ngubaran. Tekung silila torojol Mang Kayim datang deui. Dibarengan ku sawor nu nyebut sanggup ngubaran nu gering. Atuh teu loba catur deui Partiwi langsung nitah ngubaran ka sawor. Pek tulungan babaturan maneh karunya teu bisa ngomong. Jeung letahna jadi bareuh, kumaha we carana mah asal cager deui we. Kuring ngarasa bingung boga nu gering kitu teh sabab salaki kuring keur eueuh ieu teh. Kitu cek Partiwi atuh gancangna sawor ngadeuketan ka nu gering. Gap ngarampat tarangna karasa panas, gap deui kana pigeulang leungeun, karasa keketegan lemah naker. Sawor teu loba omong manehna peureum bari mikir lila-lila ras inget kana papatah Aki Wanara. Mun aya kasakit kitu piubareunana ku getah jarak dicampur tuak awi haur. Ditambah ku jang jawokan cenah para mitra tah ieu jang jawokan nu mahal. Nu mati mah jang jawokanana para mitra sadaya lah. Nu kungsi diajarkeun ka manehna jeung deui sawor geus ngarti yen eta teh tangtu pagawean Nyi Sutimah. Punten juragan abdi peryogi getah jarak sareng tuak haur. Bade milari heula we kaluar da moal lami. Cek sawor teu weleh sopan ka dunungan. Heprak we jalankeun mun aya nu dibutuhkeun bebejah ka kuringnya. Mangga gan. Leos sawor init ngajugjug ka sisi solokan. Dirinya aya rungkun haur terus nuak sabeunang. Lumayan aya sasenokeun mah para mitra. Tama eueuh teuing geus kitu ngalag geutah jarak nu kabeneran loba di sisi kebon. Sanggeus sadia ku sawor dijampean bari nyamat Aki Wanara mentam hasiat tinu geus mere elmu. Geus tarap digancang nyampeurkeun kanu gering munen nu eta ubar diinumkeun. Inumkeun ceu wayahna pait seueusan mah lah. Moal mata keureu muga-muga we ubar aya hasiatna. Nu gering nurut ubar ti sawor diinum dibeakeun geus kitu mah reup sare. Diriung ku tiluan sawor terus diuk gigireun nu gering. Mapatkeun jampe pamake pikeun nyinglar ka sakit jeunan adina. Tetela ubar teh matih awak Nyi Iwak teu nyebret teuing. Malah masarena tibra nepi ka kerek bakat ku nikmat. Mawiwit ngarasa bungah lantaran aya harpan kana cager deui kitu deui Partiwi. Ngarasa regreg nempo nu gering geus tibra sare.
Juragan sawios tegedah hariwang-hariwang, mugi-mugi ceu iwak ulah kateterasan. Panas nama otos lungsur sawios sina kulem we. Kaya gugah ku anjeun ari abdi mah premios itu sejak kapengker deui. Syukur war muga-muga we cager deui nya cara biasa. Partiwi gede harapan hatena ngarasa tentrem deui. Geus kitu mah sawor ngaleos ini teu lila cicing di kamar. Hari nu gering pada ningalkeun, diantep sina disarek di kamar sorangan. Partiwi asup ka kamarna goledag ngagoler. Mikiran nu tadi kajadian manehna nyoba-nyoba neuleman hate Sutimah ku ilmu batin. Sabab geus aya pirasat yen eta teh lain kasakit samanea tapi aya nyieuna. Palang siang si Sutimah nujuri. Sabab aing nyaho nu migawe bakatul teh manehna. Jeung di nu kalakuanana aneh teh manehna. Naon maksudna milampah kitu? Tangtu tadi nama ditujukeun ka aing meureun tapi Nyi Partiwi ngadadak inget kana amanat nu jadi bapa yen hirup mah ulah sok goreng sangka. Ulah satuding-tudingna lamun can puguh jujutanana. Nya aing jadi inget ka bapa sarta geus boga kayakinan dina awak pribadi. Yen goreng sangka teh teu hade, malah mamatak jadi mata holang pacengkadan. Lain meureun lain pagawean si Sutimah eta masih iwakna we nu keur sial. Keun aku kasakit aneh. Kitu ceuk hate Partiwi sabab hasil pamikiranna kasengker ku amanat ti Aki Kalajati. Ajaran jeung amanat Aki Kalajati ku Nyi Partiwi bener-bener nyerep kana ati sanubari. Sarta nya diamalkeunana ku Partiwi. Nu mata hirupna tentrem, sabab tara panas hate, tara boga hate honcewang. Da puguh teu boga pikiran goreng kanulian, malah mah pirasat jeung hasil pamikiran nu sanyana. Eleh ku atikan kautamaan budi, sabab Nyi Partiwi mentingkeun keamanan jeung katengtreman, jeung tibatan pacengkadan. Beda deui jeung Sutimah nu memang geus boga dadasar jahat, dibubuh ku ilmu nu matak goreng akibatna. Hasil warahan ti Aki Wanara ti saprak aya kajadian nu tumiba ka Nyi Iwak. Hatena jadi teu tentrem sabab geus mimiti timbul pamikiran nu lain-lain. Harita para mitra Nyi Sutimah keur marab hayam jeung soang. Manehna ngalamun mikiran pilampaheun. Inget kana rancana nu geus disusun beres naker. Kiwari ngalaman gagal asa aya nu mapakan kana elmuna. Kurang ajar teteh lah boga mata dua si Partiwi teh. Sikit pangdeuleu batina, asak pangrang sajiwana. Sabab sulaya tina sangkaan aing, manehna bat manghatan bataku bakatul tutung. Akhirna parabun aing teu hasil. Tapi kagagalan aing moal jadi halangan kana segala usaha. Aing kudu ngaronyatkeun ieu tareka, rasakeun sia Partiwi. Ini jemangsa maneh teh bakal ngalaman kasiksa ku aing. Urang kudu ngadu ilmu sakalian dah. Kitu ceuk gerentes hate Sutimah boga teh kadrek ijen ngadu kasakten jeung Partiwi. Sabab ku kajadian tadi ilmu Partiwi geus kaukur ku Sutimah. Keur jongjon ngalamun kitu torojo sabor nyampeurkeun ngagandeang bangun anu tenang naker padahal hatena tagiwur sok sieun pagawean nu dipilampah tadi gagal. Kang Sabor, rek mana los ka dieu? Cek nanyakeun ka Iwak nah aku nyai teh di baruang gitu si Iwak teh. Sabor ngaharebos. Lain dihajak ieu mitina mah. Barabat Sutimah nyaritakeun nu sanyana di jojoan nu parentingna wungkul para wargi sadaya. Atuh geus kitu mah para wargi sadaya. Maksudna sangkan gancang kaharti ku si saworna. Nya kitu nya kada atuh sing waspada sabab nu ngaran Partiwi teh jiga-jiga nama lain awe samanea. Ulah gagawah nyai. Wah Kang isukan mah kudu leuwih hati-hatinya. Nya syukurlah. Tapi ngonang mau mulai jadi cukup ku kejadian tadi we sabab si Iwak geus diubaran ku Akang pasti cager. Ya syukur atuh. Moal tulus kuring lah ngonang maung teh. Geus kitu mah sawor ngaleos para wargi init bari ngarawea carang kabutut. Pikeun nutupan maksud nu sanyana bisa aya nu nalingakeun. Ari Sutimah ngahulang deui bari mikiran pilampaheun satuluyna. Sabab hatena beuki panas hayang nyingkahkeun Partiwi ti eta tempat. Tapi manehna can meunang kasempatan hade pikeun ngobrol jeung Surajaya. Barang keur ngahulang kitu lar aya nu ngaliwat nyatana Nyi Wiwit anu tas ti cai. Mawiwit mawa sisir para mitra masir gede urut meresan buuk anu dikuramas. Eta kaayaan mere ilham ka Sutimah sabab saharita datang akal anu leuwih hade pok ngomong sorangan. Mun kitu mah aing oge kudu bebersih mesek awak. Kudu ngageulis ngara Surajaya mimiti kataji keun sia. Miti po ieu aing rek ngurus awak rek dangdan sabisa-bisa sarta rek mineng ngaliwat ka hareupeun Surajaya.
Kitu nu kapikir dina utekna jung nang tungkop kana arit leos ini trek ngalapapagan jengjing dicampur jeung daun sadagori maksudna trek dipake ku ramas. Teu make sampo baheula paramitra. Cukup gudang daunan we. Para mitra anu mulia, 2 poe ti harita Surajaya datang ti panyabaan. Mawa barang dagangan lobana keur iderkeuneun ka pakampungan. Harita kota sok mawa barang-barang ti kampung nu dibutuhkeun ku urang kota. Harita si Bohek jeung Mang Juha ngasupkeun kuda ka istal. Patepung jeung Nyi Sutimah nu rek kacai. Sajongjongan duaan marelong ka Nyi Sutimah kawas aya hiji hal nu aneh dina diri eta awewe. Tara-tara ti sasari Sutimah make mani beurang-beurang rek ka mana nya? Ceuk Mang Juha bari nutupkeun panto gedogan. Si mamang geus naon mikiran kitu badut ah. Ya urang kacai deui ah, sakieu reudang ieu kuring. Si Bohek ngajak mani ka Mang Juha duanana ngagerdig ka pancuran. Ari Surajaya harita teh dibagiakeun ku Nyi Partiwi. Kacida ngarasa bungahna sabab tas capek dibagiakeun ku Gelis jeung Somea. Asa ngadak-ngadak leungit ka capek ge cenah para mitra. Teu naon-naon di bumi. Kumaha nu digarawe? Ceuk Surajaya ngamimitian nyarita. Alhamdulillah aman Kang, teu aya kajantenan naon-naon. Para pagawe tentrem deui teu kantos aya naon-naon. Jawab Nyi Partiwi. Tengah bejakeun ngeunaan Nyi Iwak anu pikaruwaseun, malah harita ge can kanyahoan, nageus jag-jag deui atawa acan. Syukur atuh ari kitu mah akang reug-reug jeung tumanina. Itu akang ieu mawa oleh-oleh ti kota moal burung pantes ka mah geura. Nagadeui naon Kang? Surajaya teu nemalan jung nangtung terus ngodok saku baju. Nu digantungkeun dina kapstok gorehel hiji bungkusan alus dibeungkeut ku pita sutra beureum. Song dibikeun ka Partiwi nu dibere deg-degan haten hayang buru-buru nyaho. Nanaon nu dibungkus teh barang berai dibuka meniru hai pikabitaeun kongkorong emas jeung liontin. Itu Kang abdi Kang? Nya Kang Nyai atuh nama kacang caya sok cobian. Pantes geralah moal burung tamah moronyoy. Surajaya muji da memang nya kitu. Partiwi kacida bungahna gancang eta kongkorong dipake, tetela sangkaan Surajaya teu nyalahan. Pamor Nyi Partiwi beuki gempur, tambah geulis jeung cahayaan. Pantes Kang ya? Pantes bisa Nyai lah, gak ngerti salah milih atuh. Memang eta nu cocok keur Nyai. Jeung dia tingalian liontina. Surajaya nunduk kana liontin kongkorong atuh geuwat Nyi Partiwi diilikan. Barang bereh aya tulisan Arab unina Partiwi pamatri ati tumbal jaya Surajaya. Ini orang mitra. Aya tulisan Kang yang pesen Kang? Bener Nyai, 5 bulan ka kararengse. Eta kongkorong minangka hadiah ti engkang kanggo Partiwi nu tereh kagungan putra. Muga-muga harapan akang kacumponan. Hayang boga anak lalaki gagah. Surajaya seuri panu neuteub seukeut ka sang bojo nu beuki herang bae. Insyaallah Kang harapan engkang bakal laksana. Abdi beuki yakin nuju ka kandungan. Mugi-mugi sing salamet dugi ka lahirna deui ieu bayi. Ceuk Partiwi ngayakinkeun ka salakina. Syukur Nyai. Muga-muga sing laksana. Satuluyna Surajaya jeung Partiwi ngarobrol paduduaan. Nyacapkeun kabunga hate, Surajaya ngabejakeun pangalaman salila dagang, ngagulkeun usaha nu beuki maju. Sabrag ti saprak kawin jeung Partiwi sagala rupa leuwih lancar. Keur kitu sor leueteun ti mawiwit sakabeh kasedep Surajaya aya dina meja. Ti mimiti inuman jeung bubuahan katut sabang saning kue. Kaayaan Surajaya memang kacida bagjana, lir ibarat hiji raja. Nyai engkang teh gaduh rencana. Lamun barudak geus gede, mun anak geus dewasa akang hayang ngalegaan ieu lembur. Sarta rek meuli tanah nu lega hayang nyieun alun-alun. Akang rek ngawangun imah nu sigrong nu gede nyang hareupan alun-alun sigana leuwih bagja akang teh. Kanggo naon asa kabina-bina teuing Kang? Nakirang kumaha nu kieu ge nemutkeun emutan abdi masa kitos langkung ti cuku? Ceuk Partiwi. Teu pati panuju lantaran harta Surajaya kawas nu rek dipake abuntah pamer harta kabalarea. Ayeuna memang cukup sakieu tapi mun anak urang geus dewasa moal cukup. Tak kulantaran kitu tetep bakal nyieun hiji wangunan rohaka. Pagawena rek ditambahan deui malah marek nyieun hiji barisan purah ngajaga keamanan. Partiwi teu nemalan ku manehna geus kajudi. Yen Surajaya hayang pamer harta ka jalma loba, yen manehna pangbeungarna. Sanyana mah Partiwi teu satuju tapi teu bisa nyegah da kareka hayang wungkul. Engkang mah memang hayang jadi raja tapi kerajaan teh hayang hasil kesang sorangan. Ulah aya nu mantuan lemur Cipelang rek dijieun kerajaan. Kabeh kudu tunduk ka engkang. Mun engkang geus jadi raja, meureun Nyai jadi permaiswari nya. Mugi-mugi we laksana sapaneja Kang. Nyi Partiwi ukur ngalokan, teu pati suhud ngabandunganana sabab kahayang salakina asa lahu tapisan. Keur kitu lar Sutimah ngaliwat kaburuan.
bari ngajingjing sapu nyere ngahaja ngadon sasapu didinya hayang kataksir ku Surajaya nu keur paduduaan jeung bojona. Kaayaan Suti mah beda jeung biasana pakaian rapih jeung bersih. Buuk digelung beungeut geus dibedakan sasapuna jiga nu salsenaker atuh daek teu daek Surajaya kudu nempo kanu sasapu da pugu diukna di teras hareup. Nyai kumaha pagawe anyar teh nagis aya parobahan? Parantos Kang ayeuna mah teu kedah diparentah bae. Tu geuning katingal si Suti mah geus hideng naker. Teu kudu diituh etah da geus sagala ngarti. Kitu deui Sawor jeung Rohadi ngarti kana pagawean teraneangan picarekeun. Estu haridang jeung bageur naker. Cek Partiwi nyaritakeun nu sanyana. Da memang gertol kana pagean mah para mitra kana gawe mah. Syukur atuh Akang Bunga. Ari aya kamajuan mah. Tapi kumari nyai nah teu peryogi ku pangasuh atawa cekap ku mawiwit wae. Abdi mah teu hoyong aya nu ngasuh lah, datos tiasa ngurus diri pribadi. Nanging upami engkang satuju mah abdi teh aya kahoyong. Yang naon sok geura saurkeun. Abdi mah kataji ku tulisan nu aya dina kongkorong teh. Hoyong nami sapalih deui teu kedah ageung-ageung asal aya tulisan we Kang. Kanggo pangiring-eling jaga di akhir. Palai dina naon tuh? Palai ngadamel lelepen Surajaya Surti. Leres Kang hoyong dina lelepen nanging ulah hiji. Margi bilih teu cekap. Kahoyong malima samikeun nganggo seratan cara tadi. Pemeta laksana hate abdi beuki tentrem sareng bagja. Cek Nyi Partiwi. Terang-terangan ngajukeun pamenta eta kahayang. Ngadak-ngadak kapikir harita kailhaman ku kongkorong teh. Ulah 5-10 we kantena Nyai. Ih, sanes 10 5 ge cekap Kang. Nyungkun Kang nya tapi kumaha? Disunkeun 5 bade dipasihan 10. Ih, sanes nyungkun ieu mah. Nanging saleresna. Nah, ada moal saya pare saleuit atuh ngadamel kitu mah. Mangga urang mesen lah kadayeuh. 2 sasih beres ari lelepen mah. Cek Surajaya daria pisan sabab hayang ngagumirakeun kanu jadi pamajikan. Atuh puguh Partiwi atoheun pisan. Harita Surajaya ngadengekeun kana obrolan dununganana. Hatena panas mending ngageremet. Mun kongang mah hayang maledog ka Partiwi, nu asa mah panas kana hatena. Kurang ajar sia nya. Pek we sing seubeuh paduduaan, isuk pageto bakal karasa ku sia pait peheurna. Aing moal ngantep deui. Lila-lila sabab hayang geura laksana ka Kang Surajaya. Kitu gerentes hatena bari ngareret ku juru panon ka Partiwi. Para mitra kaum dang, ari Surajaya sajeroning ngobrol teh teu weleh neuteub kanu keur sasapu. Disidik-sidik bet geulis Suti mah teh awak lempai buuk hideung meles, potongan awak teu weleh teu eleh-eleh teuing. Lila-lila pikiran Surajaya robah, perhatianana jadi ngarancabang. Geus mimiti kakeunaan ku pangaruh elmu pangirut nu dipentangkeun ku Suti mah. Akhirnya ingkang bade kacai heula nya sareudang ye. Cek Surajaya bari cengkat hatena jadi teu puguh sabab kapangaruhan ku tetempoan ka situ Nyi Suti mah. Paling nganggo cai haneut Kang. Ah, teu kudu nyai cai tiis we lah waya kieu mah. Geus kitu mah Surajaya ngaleos rek mandi, Partiwi asup ka kamarna. Ngadon ngeunteung hareupeun kaca lomari naksir diri nu geus make kongkorong emas. Tetela alus ye kongkorong teh bisaan milihna ari Kang Surajaya. Komun alina geus bukti lengkep kabunga aing. Kitu gerentes hate Partiwi nu keur meujeuhna kokojayan dina sagara kabunga. Geus kitu gek diuk sisiranjang ngahuleng kawas anu aya nu dipikiran. Curelat-curelat kalangkang nu jadi bapa nemongan malah mah sorana asa nong toreng keneh dina ceulina. Nyai, hari rumah tangga teh nyaeta eueuh deui loloba gogoda jeung cocoba. Kade sing bisa mihapekeun diri, sing bisa ngajaga awak, sabab hidup anak bapa nungan hiji-hijina. Baris ngagelarkeun turunan bapa satuluyna. Harapan bapa aya di hidup, sabab ngan kari hidup anak bapa teh. Kitu para mitra sadaya di antarana amanat nu jadi bapana. Nu kadenge keneh dina ceulina atuh mending ngaguruh Nyi Partiwi teh. Ngarahuh parasina. Ngarahuh Nyi Partiwi goledag ngagoler dina kasur nu empuk pikiran kumalayang ka mana-mani, malah jadi inget ka murid-murid bapa nu opatan teh. Kumaha nasib kidugala jeung baturna? Nageus barali ka parewulung atawa acan karunya teuing. Manehna dibelaan ngampleng bakat ku hayang ka aing, tapi leuwih hade aing nu eueuh nu dipilih bisi matak jadi mamala di akhir. Muga-muga aing masing amanggih bagja. Satuluyna jeung Kang Surajaya.
Cek Nyi Partiwi rusras kanu kaditu kadieu inget ka jaman nu geus kaliwat. Keur jongjon kitu Nyi Partiwi kaganggu ku datangna Surajaya anu tasmadi. Satuluna Nyi Partiwi jeung Surajaya ngobrol di kamar, biselang ku suka seuri tananing keur suka ati mung hanya kal waktosna seep.